Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumoe kasadayana kanca Abah di sakuliah dunya nyangakeun tunggara mawa bagja biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka ku kitu teh mah kaharti lantaran kutina bungah-bungahna sarta lain deui ngarasa bagjana hese kagambarkeunana ku tulisan teu kacipta ku carita teu kareka eta we geuning diebrehkeun oge bari dibarengan ku mudalna Cisoca saking kunaon eta teh. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana harita teh sanesna beres teu lila deui oge terus bae pamitan ka pasuarja. Imas diboyong sakalian dibawa ka jalan Gunung Puyuh ngan Salim nu teu terus milu teh manehna mah turuna teh di palebah pengkolan jalan Selabintana. Lantaran geus peuting sararea terus bae ngagebreg di bumina Pasoma. Bari sapeupeting gorgar ngawarangkong bakuna mah juragan sastra ngadongengkeun riwayat baheula nu aya patula patalina jeung Iwan katut Imas. Nu keur leutikna Iwan teh ngaranna Risyana, ari Imas nyaeta Yulianti. Sedengkeun tumerapna ka Pasoma katut Ibu Nining. Dina ngahaminana teh hebre bari dibarengan kuriuk pamulu nu beunang disebutkeun taya pisan kaberaganana. Alum ngungun ciciren keur ngarandapan kasedih. Ku kitu teh mah kaharti lantaran ayeuna mah geus kagorehelkeun yen Iwan teh ngan sakadar putra kukut nu dirorok ti lalembut. Ngan aya matak bungahna teh dumeh geus ngadenge pok-pokan Iwan harita minangka nembrakeun eusi hate cenah umakuna ka Pasoma katut ka Ibu Nining saeutik oge moal robah. Malah cicingna oge deuk tetep ngahiji di jalan Gunung Puyuh. Atuh kanggo juragan sastra katut Ibu Jua ngadangu maksud Iwan kitu teh nyeluyuan oge. Teu naon deuk di ditu deuk di dieu oge sarua keneh di kolot sorangan. Ngan saurna ka Bogor kudu mindeng ngalongokan. Ngan Imas nu deuk dicandak teh malah Pak Ahria oge saanak bojona deuk diringkid sakalian ka Bogor. Memang kitu pamentana Imas. Nu kanggo juragan sastra mah ujug-ujug kaget we ngawidian puguh tos disawalakeun samemehna jeung Ibu Jua yen Pak Ahria kudu sinamilu ka Bogor supaya pikiran Imas teu marojengja. Pimulangeun ka Bogor geus dicinekeun isukan pabeubeurang. Lantaran isu keneh naker deuk nganteurkeun heula Pasarpin ka Sagaranten. Teu mencog. Panon poe ka Karameletet oge. Supir Asdi geus ngabiur ka Sagaranten nganteurkeun Pasarpin. Dijajaran ku Pak Ahria jeung ku Salim. Nu kabeneran norojol isu keneh naker. Teu wudu mulangna teh saku Pasarpin lain deui merkisna ku juragan sastra
di bahanan duit nu lain saeutik jumlahna. Hari pakaian mah engke we cenah ti Pandeuri geus tangtu bakal dibistelkeun. Sabot ngadagoan nu keur indit, Juragan Sastra jeung Pasoma ngawarangkong di tempat. Nya kitu deui Ibu Jua katut Ibu Nining teu tinggalin ngiring-ngariung. Sedengkeun Wiwin keur ngabantuan kaprak-keprek makoki di dapur. Cep Dudi mah milu ka supir Asdi kasagaranten. Mas, kadieu geura. Iwan nu harita keur paduduaan jeung Imas di tengah imah. Ngajakan keluar. Bari koloyong, manehna miheulaan gek diuk dina bangku paniisan handapeun tangkal buah. Imas teu barang tanya naon-naon, katayap we. Manehna nuturkeun, gek diuk gigireun Iwan. Pamuluna can pati berag, bakuna mah kapangaruhan keneh ku kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Masih keneh ngagaris dina hatena. Mas, hampura kang Iwannya. Iwan ngamimitian ngajak nyarita, gap kana leungeun Imas, dielus-elus diusapan. Najan mideudeuhna anger sabareto, tapi srekna ayeuna mah beda. Hapunten naon Kang Iwan? Imas kalah kamalik nanya. Sok padahal hatena mah geus ngarti moal ka mana loyogna. Nya eta menta dihampura tina sagala kalakuan nu kungsi dilampahkeun mangsa ti heula. Nu dianggapna ayeuna mah teu beda we ti hiji dosa. Nya kalakuan Kang Iwan nu ti heula teu sangka sacongo buuk atuh. Mana horeng Imas teh adik akang pet ku hinis. Sami-sami Imas oge Kang Iwan. Pahingan seueur pisan sasekelanana. Kantun isina we ayeuna mah. Nama ke isin sagala, da tadi nama teu terang pan. Laras begitu teh mah Kang Wan. Namun tetep we matak isin. Nah, kuno sanes eta ku apa sareng ku ibu. Mangka ning kuningan panginten. Ya kan tenan. Namun da aranjeuna oge ngamaklum. Maraya saena upami urang tengah hiji mah Rusia urang teh can kaluhan bakal tiasa kakoreh sakaligus. Nu uningan teh apa nu ti Bogor atau nepi nu di dieu? Sadayana Mas. Apa nu di Bogor uningaeun tiba iya atuh apa nu di dieu uningaeunana teh nyaeta waktu seribut sareng Tante Julaiha. Kapan Tante Julaiha teh kantos ngadoni ka apa ngagorengkeun kalakuan Kang Iwan. Bari darak-dak we ku Iwan teh didongengkeun sacara welena. Ai laras teh Kang Iwan. Imas ngariuk kaget. Pugu manehna mah kakaranyahoun ayeuna. Sumuhun Mas. Gerak kita roskeun we ka Kang Salim upami teu percanten mah. Sanes teu percanten Kang Wan. Untuk kinten we kagetna Imas mah. Kabelaan Kang Salim teh teu kirang-kirang. Imas bari terus ngahulang. Daek teu daek jadi ras inget deui kana kajadian di jalan Salabintana. Cacakan upama harita ti dibelaan ku Salim. Geus kumaha boa nasib nu bakal karanapan ku manehanana. Memang leres Kang Salim teh teu kinten belana. Menang kemah Kang Iwan manehna teh deuk sina cicing di dieu we. Deuk dipernahkeun sina digawe anu tetep. Sanes Kang Wan. Dupi teh Wiwin teh saha teh ya. Da Imas mah teh can terang leres. Eta teh putrana Mang Wirya di Cianjur, rayina ibu.
diboncengkeun ku Kang Iwan teh apa ngintenya mun waktu nubruk beca. Imas bari nyerenge heg manehna ngaliuk kalawang dapur sieun kadengeun ku Wiwin. Leres geuning ti waktu sarita teh las bae Imas teh teras minggat ti Tante Julaiha. Iwan ngahehe. Mohon baratos nyeri teh hate teh. Imas akhirnya nyikikik seriletik. Nya Kang Iwan we nu capek buar biur ka itu ka dieu milarian. Malah ka Pelabuhan Ratu ge kantos. Imas males nyerengeh. Kagareuwahkeun ku kalakuan sorangan waktu keur kapidangdung. Sanes Kang Wan, dupi Teh Wiwin teh. Pigarwan Kang Iwan pangintennya. Imas ngagelenyu saamis madu. Cacakan lamun saperti ti heula keneh disuguhan pamulu kareueut kitu teh moal teu langsung dirontok. Mohon kapalai apa sareng ibu tadina mah ku Kang Iwan teh ditolak. Tapi ayeuna Imas tetep ngagelenyu. Ayeuna mah nya moal atuh. Da Imasna oge kapan kanyataanana di Kang Iwan. Mendingan gitu Teh Wiwin kan kaayaan urang waktu harita. Saena teh henteu kalarsan teh deui ku apa teu diwartoskeun. Sabot keur kitu kadenge aya motor ngaderengdeng asup ka pakarangan. Ari dilieu mana horeng Ruswandi. Sanggeusna motor dipaehan mesinna, manehna tetep masih kena anjeun celewe dina sadel mencrong kapal Bah Iwan bari nyerengeh. Imas ngagentak asup ka dapur nyamperkeun Wiwin. Sedengkeun Iwan gancang ka hareup mapageun nu ngarong heap. Lain Wiwin atau Imas teh euy. Ruswandi nanyakeun bari jerut turun tina motorna. Nah kitu euy. Iwan kal kamalik nanya bari nyerengeh. Panonna terus mureleng kalawang dapur. Si Laing mah ditanya teh. Eta deudelan si Laing kumaha? Siga Imas euy. Tapi asa piraku deui. Memang Imas. Iwan bari ngembing Ruswandi deuk dibawa ka tepas. Piraku euy. Ruswandi ngarandeg bari malik ka Iwan. Ebreh riuk beungeutna nu ngandung katepercayaan. Nya Imas. Ayo we ayeuna mah urang ka imah. Ke ku dewek urang dongengkeun silsilahna. Jadi Wiwin teh tulusnya. Ka Imas nu teu tulus mah ceuk dewek oge keun lah. Urang dongengkeun we lalakonna. Geura mun dibukukeun teh halus euy. Kitu kara. Teu ngarti dewek mah. Nya kege urang terangkeun nya. Bari cat we Iwan teh unggah kana teras. Waktu arungah ka tepas nu tadi ngawarangkong teh terus ngaralih ka patengahan. Ngan Ibu Nining ngelol heula ka tepas. Pageakeun saya mah geus kitu mah. Jenggang deui we ka jero. Maksud mah deuk terus ka tukang. Deuk ngabejaan Imas supaya mawa leuteun ka tepas. Tapi nu deuk dititahna kaburu ting kurunyung manten. Imas pairing-iring jeung Wiwin bari nanggeuy baki nu geus deusi ku gelas citeh katut lalawuhna. Ari strog ka tepas. Ruswandi meni celeumeut tookeun. Ngarasa helo ka bina-bina. Mireungeuh Wiwin jeung Imas sakitu layeutna. Eta we Ruswandi kalah kajiga nu jantungeun. Panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Har. Nah kalah ka molotot terus. Bet kawas nu anyar pinanggi si Laing mah.
Iwan ngahehe bari nepak pingping ki sobat. Iwan mah ngareuwas geuning. Ruswandi lain deui ngaranjugna. Puguh teu beda we ti digebah berilak. Manehna ngadilah ka Iwan. Bari beungeutna ngadadak bareureum. Atuh si lain mah kalah kajiga nu jantungeun. Lawang guha di Umar cenah malotot. Kumaha kemun ka asupan laleur Iwan terus-terusan ngahehe. Imas jeung Wiwin ukur ting rarenyu bari silih reret. Sarta ari geus neundeun opieun mah leos bae ka jero deui. Malah Wiwin mah nepi ka ngehkei saeleun bari metot leungeun Imas dibawa ka tukang. Lain. Kumaha dong hengna teh Wan? Teu kaharti dewek mah. Eta Imas jeung Wiwin nepi ka layut kitu. Ruswandi geus teu sabar. Sakitu Iwan ngaheheh keneh teh. Pok we nanyakeun. Kieu euy. Sanyana mah Imas teh adi dewek. Adi pituin saindung sabapa. Mak. Loh. Bener Wan. Ih. Ari dibejakeun siga nu teu percaya geuning celaing mah. Itu dah nya. Adi teh adi ti mana? Adi ti Belgia euy. Ruswandi bari nyarengeh. Ari si dosun, engke atulanan. Kapan ieu teh ku dewek keur diterangkeun. Nya geus we atuh, ai teu percaya mah. Ulah atuh, lah punungan gituan. Nya tuh hek. Aduh, dewek percaya. Cisok sek, kumaha itu dongengna. Kieu ya, Rus. Beri derek-dek weh, ku Iwan diterangkeun. Kalawan ditetek taya pisan nu kaliwat. Urat badagna mah, sakumaha nu kungsi didongengkeun ku juragan sastra teh we. Eusina mah teu beda saeutik-eutik acan. Oguh we. Tumrapna ka Ruswandi. Dina molohokna teh leuwih ti tadi ceruk-cerek gogodeg ngarandapan kakaget anu pohara teu sangka kabina-bina manahoreun sobatna teh ngabogaan lalakon anu sakitu matak helokna. Jadi itunya inung Bapak Iwan anu sabenerna teh. Bener ieu mah matak helok. Ruswandi bari teureureuh gogodeg. Kaharti kituna teh. Ku ayana Iwan lanceuk Imas oge geus mata kaget. Ayeuna ditambah deui ku ayana katerangan yen Iwan teh kanyataanana lain puterana Pasoma. Ruswandi teh teu lemek teu nyarek ukur curug cerak bari gogodeg teu eureun. Bener. Ieu mah dongeng teh mata kelok euy. Ruswandi bari terus ngahulang deui. Rek mata kelok rek henteu euy. Memang kitu we kanyataanana. Iwan bari ngaret ka jalan. Mireungeuh mobil sedan nu kakarapisan reg eureun hareupeun imah. Nu taya lian ti supir Asdi nu kakara datang ti Sagaranten. Tuh. Itu adi dewek keneh nu pangleutikna. Ari eta nu sepuh. Nya eta nu ngukut Imas. Iwan nyarita deui. Bari satengah ngaharewos nuduhkeun Cap Dudih jeung Pahria nu harita keur arasup ka pakarangan. Dituturkeun ku Salim jeung supir Asdi. Kanca dangu sadayana. Juragan sastra geus ngabiur deui ka Bogor. Iwan ge milu. Teu jeung Wiwin lantaran maksudna oge moal lila. Ayeuna mah sakadar supaya nyaho we heula.
Dek ngamplang mah engke lamun manehna geus ngahiji jeung Wiwin supaya samemena. Sakumaha rencana tea di Cibadak eureun heula nyamper bidasih Katut Amin teu loba barebedanana. Puguh taya bawa naon-naon iwalti pipiti gede wadah bubututan. Tapi najan kitu teu bisa langsung terus init. Aya jamna di Cibadak teh lantaran Pahria Katut nu sejena nguliang heula amit-amit ka tatangga. Bebejana mah ukur deuk nyaba. Atuh imah Katut betrak-betruk kebon nu teu sakumaha legana. Saheulaanan mah dipihapekeun ka tatangga nu pangdeuketna. Datang ka Bogor. Harita keneh oge dibelaan peuting-peuting darbae juragan sastra ngayakeun gempungan. Ngondang tatangga nu dareukeut nya kitu deui. Sakur wilayatna disina ngariung ngadadarkeun lalakon anjeunna. Ti mimiti kaicalan murang kalih nepi ka ayeuna kapendak deui. Bari kaayanana geus lanjang jeung bujang. Nu dilantarankeun ku manggihan ali stempel ti Imas. Sakur ngadarangmukeun nya kitu saurang oge taya nu teu gogodeg. Memangna sakur tatanggana nu ayeuna teh kalolobaanana mah masih keneh tatangga nu baheula. Jadi naon-naon nu karandapan ku juragan sastra baheula kabeh oge pada nyarahoeun. Nu matak pantes karageteunana teh malah nukung si nyahoeun ka Iwan dina mangsa keur leutikna. Harita oge manit teu sirikna ngarusapan. Atuh tumrapna ka Oni nu memangna rada-rada goreng hate sok ngupat Imas lantaran ngarasa sirik ku milik batur. Teu wudu harita teh nepi ka ngadegdeg kawas nu muriang we keur nirisan. Memang boh jenisna boh juragan sastra atawa ibu jua moal runingaeun. Tapi bimina Katut Mang Asik mah nyarahoeun yen manehna sok ngagoreng Imas. Deuh mun ka emper-emper kanu jadi dunungan teh geus tangtu bakal aya matakna nu teu hade. Leuheung mun ngan ukur nampak panggeleuneng. Tapi kumaha lamun ceuk dikaluarkeun tina gawe. Eulah ulah-ulah matak ngadatangkeun nangkubna aseupan. Memang bisa bae neangan deui gawe kanu sejen. Komo saperti Asdi mah bisa nyupiran, tangtu bakal loba nu mika butuh. Tapi ari senangna saperti di juragan sastra mah moal manggih. Gaji lumayan. Persenan mirilik sedeng pagaweanana teu sakumaha beratna. Saripuhna oge supir pareman. Mangka-mangka ari juragan sastra mah langka naker angkat-angkatan. Atuh satu tasna nu ngariung Mang Asik biminah Oni Katut supir Asdi teu gancang-gancang nyaringkah. Malah biminah mah terus we ngagoloyoh kagigireun Imas. Imas teu sirikna ditatap diusap. Bari renya-renyu ngebrehkeun ka bungah sarta kasono. Teu mata kagok pikeun biminah mah puguh keur waktu tadi oge ka Imas teh sakitu deudeuh sarta nyaahna. Moal aya nu nyebutkeun ngan saukur ngambil hate bari hayang kapake kudunungan. Ngan Onih nu ngarasa kagok teh kaharti moal teu kitu. Komo lamun seuk ditenan reretna biminah ka manehanana. Siga ngandung harti ngebrehkeun isarah nu nganaha-naha. Pedah keur waktu tadi kanyahoan sakitu mika ceceubna ka Imas teh. Nu matak pantes lamun hate manehna jadi ngarasa tagiwur oge. Belang bayahna sieun kabuka gin dipikirna sieun kacing cirihi kudu jadi dunungan. Da lamun seug biminah ngageletis ka Imas geus tangtu mamalana bakal cilaka. Piye
Mat imut bae geuning ka Imas teh. Sapertos nu namanya tepang bae. Imas teh dituna mah mangloh bari gelenyu manehna oge imut. Da laras atuh Neng. Sareng si bibi teh apa namanya tepang deui. Tati payun oge si bibi mah teu kapalingan. Neneng teh berlian. Sanes beling. Tah geuning ayeuna mah kabuktosan. Biminah bari ngahihi. Ah, bibi mah baku ade tos muji teh. Imas ngedelek. Neneng, ulah sok nyebat Imas ane mah nya. Ngaran Neneng teh Yanti. Panjang nama Yulianti. Atuh Kakang Iwan, ayeuna mah kedah nyebat teh Kang Risyana atanapi Kang Yana. Ibu jua bari rutret kaduana anak. Hehehe. Dah sakararago atuh ibu. Nu nembalan mah Iwan bari ngahehe. Nya moal atuh tos ngalemah macep. Onggoh bari na oge Iwan mah. Aduna sareng Imas. Ari Neneng mah sareng Kang Yana teu kengeng. Da duanana oge putra ibu. Ibu jua bari ngagelenyu di dituna mah ngagonjak. Ibu leresnya Kang Iwan. Leresnya Kang Yana. Imas ngahihi bari ngagiler ka Iwan. Mohon kitu. Iwan ngahaminan bari beungeutna bareureum digugat deui riwayatna. Mohonnya da Kang Iwan mah tetep we gaduhna Imas. Namun Kang Yana mah kagunganna teh Wiwin. Imas kapapanjangan gilar deui ka Iwan bari ngagelenyu. Nya nyata kitu nu matak teh semet ayeuna mah. Iwan sareng Imas teh urang teu ayakeun. Lantaran ari putra ibu sareng apa mah nyaeta Risyana sareng Yulianti. Ibu jua bari ngaragamang kana sirah Imas diusapan bangun dedeh naker. Leres. Itu pisan ibuna. Juragan sastra nemrong bari ngalagedai dina kursi. Kanca dangu sadayana. Kitu jeung kitu we ngawarangkongna teh. Wangkongan anu pinuh ku kadeudeuh jeung kameumeut nu taya babandinganana. Ngebrehkeun ka bungah anu diciriwancian ku ngagebraina hegarna pamulu. Diimplik-implikan ku ngahihihna biminah atawa ceuleukeutna Imas. Teu kuat ku piseurieun lantaran biminah terus ngabojeg. Ngan pahria katut bidarsih nu teu milu ngobrol teh. Ti tadi keneh oge geus merenahkeun maneh carapeun ngaran-ngaran mentas lumaku nu sakitu jauhna. Sanajan bener make tutumpakan tapi tetep we ari lungsena mah nimbulkeun heuai mani marelek. Teu tahan uji babakuna mah teu biasa lumaku jauh. Atuh Cep Dudi jeung Amin nya kitu keneh. Ti tadi oge geus ngaguher. Amin mah ngarengkolna di kamar tukang ngahiji jeung Pahria nyampar samak di handap. Ari Cep Dudi ngagojodna teh di kamar urut Imas. Kamar paragina sina dieusian ku Iwan. Geus peuting naker geuning ieu teh. Juragan sastra bari ngareret kana jam anu geus nuduhkeun pukul 12. Asdi. Isukan. Lamun teu capek. Wayahna we nya indit ka Depok. Mamangna si Cecep sina ka dieu. Bejakeun we
aya perlu penting gitu. Juragan sastra satuluyna sasauran ka supir Asdi. Mung juragan pamegetna atana pisadayana. Oh, nya sarimbit we cenah kadarieu. Atuh bisi tales teh sebutkeun we teu naon. Si Cecep kitu jeung si Neneng nu baheula leungit teh ayeuna kapanggih deui. Sumuhun mangga juragan. Permios we atuh bilih enjing kasiangan. Supir Asdi saterusna pamitan. Nya kitu we lah eta mah nya. Isuk keneh we initna supaya di dituna salse. Kitu oge ari sakirana teu ngarasa ripuh. Bisi capek keneh mah. Pageto deui ge teu nanaon. Juragan sastra bari jung cengkat tina kursi. Mang Asik oge jeung Biminah terus dewe pipilueun pamitan. Ku kitu teh mah maranehna geus tarunuheun. Sakumaha resepna oge ngobrol. Komo da ieu mah bari jeung nyang hareupan opieun. Rokaya panon geus mimiti kesed hese naker dibeuntakeun. Nyong kaitu geura babawe Neneng. Di ditu we nya jeung si Cecep. Keun kamar nu hiji deui mah keur Kang Yana. Ibu jua ngajurung laku nitah sare. Pugu anjeunna oge geus merelek. Geus kitu mah jempling weh. Pangesina ngagalebra. Iwal ti Imas nu tacan sare teh. Salila-lila ngadon ngaherang nyenang. Baku nama lelembutanana terus ngacacang ngalanglang kaditu kadieu. Nyidik-nyidik urut ngancik nyawang-nyawang tapak padumukan. Cibadak Sukaraja Palabuhan Ratu dipapai dina implengan. Bruh breh kasawang deui katempo ku panon batina. Anaheg disaliksik dikoreh dirarampa dirasa-rasa. Naon nu karandapan ku diri pribadi tetela lalakon hirupna nu mangsa geus kaliwat teh ukur pinuh ku rurubed katunggaraan. Salilana ngan dikukuntit ku berewit diudag-udag ku katugenahan. Mugi-mugi we katunggaraan nu saperti katukang-tukang teh ulah nepi ka kasorang deui. Piraku sugan da beunang disebutkeun geus seueuh dina katugenahan teh. Geus wareg teuing dina kasangsaraan. Ayeuna meureun mangsana saterusna masing bakal teu nemu we jeung kabagjaan nu dilantarankeun ku tepungna jeung inung bapa aing anu sajati. Kanca dangu nya nu kieu meureun nu disebut tunggara nu mawa bagja teh. Bagja bisa leupas tina kasangsaraan. Bagja bisa tepung jeung nu jadi inung bapa. Bagja aing teh tetela boga adi tur boga lanceuk patung turun sirah. Alhamdulillah kanca jak. Carita urang Tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.